ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca 2 kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya itung-itunganan engke jaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mah ngan sakadar fikih. Cok reberesan make fikih, mimiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab Tuhfah Ikna. Irup dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran temangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang beuh tarang namanya hararideung ieu teh. Pohara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus. Wah, pohara. Lamun sujud angel, mun loba jelema tapi. Lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masyaallah duhana bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema, mun loba jelema teh duha. Nah, ilah zahir mah kos kitu bae. Nah, lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuhna naonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad, naik kuari kana iman. Iman di dia urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah qalbu. Pagaweanana adalah disebut ubudah. Gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusanana ngurusan hate, awak dibarengan ku syariat fikih, qalbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan, bakal indah geura. Lamun hirup kan sakadar zahir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak, alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na, gubernur zikir. Wallahu alam ke sore mah rencana ka mana wallahu alam. Urusannya na geus mah. Penting kuari aya di dieu. Nah, iya urang lamun urusan zahir bae capek. Tapi ketika jeung batin indah.